Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang. Cuk. Mangga. Bertemu lagi dengan saya, Ya, Danu. saya Andi. Terima kasih yang sudah standby di Rumah Idaman Sultan. Jangan lupa follow Rumah Dijual Cepat. Hiji deui subscribe channel Properti Kang Danu. Ya, Jadi kalau resan orang teh aya di wilayah iya kalau resan orang aya di wilayah project anu caket ka Pemkot Cimahi. mohon, Kang Andi. mohon. Iya kalau resan aya rumah termurah pisan, murah pisan. Murah pisan Kang. Berapa harganya, Om? Harganya 200 jutaan ya. 200 jutaan. Tipenya tuh di 36, 60 dan 36, 70. 3670. Spek Ya. dalamnya itu kumaha, Kang Andi? Biasa Kang, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Aha. Nah, ini row jalannya juga lumayan agak lebar ya. Agak lebar. Ada 6 meteran. Ada 6 meteran. Cuma Bro, 2 mobil. saling poin we nu ngebahasna. Pemkot Cimahi teh kesini berapa menit kira-kira? Sekitar 3 menitan kan kalau nggak macet. Paling kalau macet sekitar 5 menitan lah. Sekitar 5 menitan Ya. adanya. Nah, ini posisi rumah teh inden ya. Inden Kang. Ini posisi udah terhuni sebagiannya. Ya. Orang campur aduk we nyariosna. Punten, Bu. Atur nuhun satu acana ka Ibu Bapak Teteh Akang masih setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Tah ieu kaleresan ieu teh nyayogikeun bumi teh tipena teh sabaraha nu tadi diulang deui? Genep puluh, sarang tilu genep 70 Kang. 3 sareng 3 genep 70. 70. Spesifikasina 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Sarang Ya. itu Kang tiasa custom pokoknya nama. Aya carport. Mohon. Custom ge luar dalam. Mohon. Oh, Dan kumaha hoyong konsumen. mohon. Diemutkeun deui Kemauan kang spesifikasi detailna kieu abdi disimpen di bawah deskripsi video ieu. Janten ka Ibu Bapak Teteh Akang ieu rekomendasi pisan karena lokasinya memang strategis, caket wilayah Pemkot Cimahi, mung 5 menit. Progres ge menuju berjalan, sebagian ge terus dihararuni. Terus naon deui Kang Andi anu bari ditamihkeun? Udarana sejuk Kang. Masih kena asri. Asli keneh. Mohon. Caket ka tempat wisata oge gitu. Caket ka tempat wisata oge. Oh. Tah salah sahijina wisata mana? Lembang Kang. Sekitar 50 menitan. Lu mah Lembang mah atuh jauh teuing, kasep. Caket Kang. Mana? Kajian dia jadi teu macet. Caket keneh ka Waho, Kota Baru Parahyangan. Eta mah caket katol Kang. Kan tuh bari heureuy we mah. Aya tampak mukana Kalau mukana sapertos kieu gaduh jandela saberiji tuh Fani dietang bukaanana Aya tuh, saberiji nu matina saberiji. rumatina aya 3, anu bukana aya 2. Ya 2. Iya ya taman payunnya. Taman payun. Jadi biasa opsional Kang, biasa di damel ruang tamu. Iya kang carport. Karpotnya biasa rabat beton. Cekap sama mobilnya. Ya 4 meteran nah ya. 4 meteran aya. Terus naon namina teh? Terus aya lisplang Lisplang 2. 2 nya. Terus aya iya nah hatu teh sakalabat kunaon? Dikunci Kang. Dikunci. Mohon Kuncina kusaha? nu gaduh nate nuju kaluhur heula. Kena sanes waktos jantan pilih request engke misalkan anu hoyong naon namina teh? Video lebetna Ya. insyaallah kieu abdi dikintun dina slide aya di channel Rumah Idaman Sultan. Mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Ya. Sareng tiasa ngabantos ka Ibu Bapak Teteh Akang anu memang posisina aya di wilayah Kota Cimahi. Mohon. Jantan naon namina teh iya teh ninggal suasana mah memang asri sejuk aman one gas system oge iya teh Tenang Kang, mohon. tenang nya Tenang raoseun. ya gini terus ini kira-kira seberapa unit ieu teh Di 2 tilu. Aya 5 nya? 7. Aya 7-an Kang. 7-an iya hargina paling murah di antara bumi termurah di Kota Cimahi Mohon. iya teh hargina mung di 200 jutaan Ibu Bapak Teteh Akang tos tiasa ngagaduhan bumi ya progres sabaraha lami Biasa kan kalau mau 1 lantai mah sekitar 2 bulan 3 bulanan. jantan untuk progres ini paling lama teh 2 sampai 3 bulan Ibu sudah bisa memiliki rumah Impian. ini modern minimalis. Modern minimalis. Sakitu wae. Situ weh Kang. Naon namina teh? Ada proyek lagi yang ditunggu. Ada proyek lagi yang ditunggu. Kita janji lagi. Panas sih ngehep. Ya. Matahari ya 2. Nih, orang tutup heula ieu mah. Atur nuhun ka Ibu Bapak Teteh Akang. Mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat, sareng tiasa ngabantos. Mudah-mudahan Ibu Bapak Teteh Akang secepatnya kenging bumi enggal di tahun ieu. Amin. Hiji eta sing dilancarkeun rezekina, Amin. sing diberikan kesehatan. Amin. Kang Danu pamit. Andi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pantes.